kucai sieun ditagih hutang. Gimana? Juga nama aman nih. Wah, belum mangkat dia. Mangkat lah. Lelaunan. Aman tingnya, sieun soalnya tagih power. Kumaha ya? Barang barang. Putah di dia. Yuk. Si kucai euy. Sok ngalayu ngutang power. Urang ieu jeung ditagih. Kumaha nya? Si kucai euy ditagih utang teh. Nu kamari si Ocek ka mana ieu nya? Cepet lah we dia. Sok gitu itu euy. Yuk rosnya. Baik kenal. Geus mah. Kunaon? Ieu mah gani keur nyeri keur mah aya masalah. Faktor udah pernah utang teh. Kemari si kucai dan dia keur ditagihkeun utangna gitu. Kemari enak kumaha tuh urang arek ka ditu. Kumaha? Heuh selumputan gitu. Ieu tuh urang itu lompat ya. Itu lompat nya nyahoan. Yuk. Di dieu. Tor teh geunaheun gas ku. Jangan dia. Kita ka dieu. Cat, ieu euy. Itu boleh mu. Jagaan tuh. Wan. Sieun power. Saung tuh di itu urang ngiuhan lah. Launan tapi bising marina di dinya. Nyuri gitu labu macan banyak hutang dia teh ngomong karma beureun nya karma eta mah uyan tepotong paeng buaran ge sieun urang sendiri ek dibatekeun tapi aman mah itu juga si Somjet bener tuh bener Somjet ayo Somjet tuh lumayan ya. Somjet nih. Iya bener Somjet nih. Duit. Wow. Ya. Tuh. Kan? Nanya, itu. Ngebet Cat nyeri kene tuh. Nyeri itu mah tuh. Soalnya ieu bener karma ini kana ieu tah soalnya. Kan kayu tuh cilik. Semua ieu lumpuh. Kumaha tuh kumaha nya? Ieu setik ge cager bener. Ayo sia. Ayo si arek kaburnya. Kumaha? Salaman heula. Cat. Nah. Ayo. Sok. Ayo. Utang heula bayar ya, Pak. Wani diriungkeun ieu mah euy. Ieu. Yuk, nunggak ya. Naon, baraha ieu? Masalahna itu ya nya urang teh arek meuli sasampedahan anu udah opat. Udah, yuk lah, bukanya baraha 2000 heula we. Atuh ayo we. 2000 yang kuaci. Nya, meuli kuaci 4 karung, 5 karung. Terus we. Tah eta kunaon aya ka mana deui? Balik lah nya. Sieun kemana? Kayak udah. Itu hutang naon geura? Eta hutang biasa minjem hebel hiji geura dihancurkeun. Emang bengal sih eta mah teh. Nya eta harga hebelna teh hebel lain heureuy gitu kan juga geus nyere Orian dan menang di Thailand. Nya eta tah. Cat hutangna gede nih. Lain heureuy. Cat paling kur 3,5 deui. 310. Henteu. 3.500. Teh ngomong.
Sakitu ge hargaan, hargaan. Lumayan yang meuli kuaci mah. Lumayan genep. 7 jari kene. 7. Eta. Ini teangan beureun. Oh nya. Oh. Oh kermajam. Wah nya. Beuring yuk ah. Cet. Aman, oke. Oke. Dia. Later. Itu. Sieun euy, sieun deui tuh kene ada kedut teh. Bisa cocok ke mana? Ke Bangurang. Oh, urang eta ke mana? Rek balik. Oh, balik. Batu hati-hati nya. Urang sieun euy soalna. Oh, tadinya kade. Dadah. Gitu. Ah, tadi tinggal. Boleh si kucai euy. Hah? Ieu urang mangge naon? Pokok surikan kieu ning mah. Bisa dikieu-kieu ke. Ah, kudu bisa ah, kantongan lah we. Kieu nggo kapos. Baliklah ka ditu. Sieun. Eventually. Waduh. Surikan aneh leungit hiji. Saha yang maling? Oh pasti di ditu jelemana. Sambil kena. Kumaha cara makenanya? Duh. Ya. Hah? Eta surikan tadi ning ka bawah. Duh, poho nya kagak dibawa dah. Kurang ini ya sarua. Teh datanya nya. Jadi mana nya? Nu nyokot ikan urang. Heeh, urang. Kadeukeun. Balikeun. Urang mang, ieu mang. Hiji da nyokotna mau naon teu? Ulah. Oh iya tuh aja. Nah, gitu. Lain mang. Geus ngobrolan. Nya, sot ngobrolan. Enggak yang ilmuna supaya bisa ngereungit ke Amang. Oh, yang ilmuna. Heeh. Kumaha tuh carana? Gampang eta mah. Gampang. Sok kumaha? Oke. Oh, tuh gaya lah. Ayo guru emang. Ayo guru. Ayeuna. Oke, siap. Heeh. Ngilu lagi urang ayo. Ayo. Yuk, berangkat. Leungit ini sini jawab yuk aja dulu. Kemana? Duh, kok itu juga nah. Itu. Hayang telepon ka tangkal nah bagi deui ah. Pusing. Aduh. Buka. Ayo teh mah nya yuk. Hayangnya guru teh. Tale. Tadi ngomong ban gitu. Oh. Kumaha carana? Gampang. Kok trik pertama namun misalkan kudu kuat mental. Oh, misalkan bisa menang ieu. Siap. Mikir. Oke, tugas sama isukan. Nah, nama ngespirit. Siap. Isukan isuk. Oh ya nak. Juga ya janari teh yang nyaho. Ayo, siap. Nah, oke. Nah, baliklah kayak itu. Kita apa?